Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Baraya SGP patepang deui dina acara wayang golek di channelna Baraya SGP. Tah wargi sedena masih dina carios Kresna Murka anu disanggakeun ku Kidalang almarhum Abah Asep Sunandar Sunarya ti rombongan Giri Harjati. Ayeuna parantos lebet ka bagian kaopat. Sumangga kayak kawadi sedayanan wae di mana wae saja banget babat makum. Oke, sadayana anu cinta sareng mika dideuh karena seni wayang golek. Mugia ieu tiasa ngahibur. Sumangga urang dangukeun kumaha lajengna ieu carios. Mangga wilujeng ngadangukeun. Ayeuna bulan lihat tarumpah mangga leungit ke naon eta tarumpah kenek wae dipake kade sia leungit moal tarumpah Gatot Kaca gogor ya. Hei, udah. Nah, udah dekat baso gitu. Trok cina. Tarumpah teh. Gua gede dagang baso aing tuh. Lapar euy. Alah. Tah. Ieu pake ieu. Laun ieu. Tarumpahkan sana. Buru-buru. Di mana? Nuhun. Wani kene buat lawan. Amin. Wa restu. Mangga wilujeng. Urang lalajuan nek Kakang Semar ka dieu sia. Eta wae. Permieu ka dieu. Dieu. Cilaka aing. Resepnya kadukeun jelema teh sia teh. Ieu teh sawatara kelepatan adi guru Kakang Semar sarua jeung sia. Apan tugas teh batara guru supir sia kenek cing sarua tanggung jawabna supir nunutan kenek bagianana. Ta ieu oge saresna mah sanes anggul ku payung butut pangadugi kaki teh jasa kaula. Benar, Mun. Waing dihampura sakali ieu. Tapi omat lamun dunungan aing Arjuna nepi ka geut jeung Kresna sia dikekesek wae. Sing bisa misahna sia. Era asuhan aing gelut. Mangga ini. Saya ini. Saya mangga pamatok sia. Aduh. Ini bade tenang. Aya wae. Ayo ini bade tenang Kakang Semar. Ini tidak ayeuna. Lain aya wae teh jelema. Wah, garelo anak-anak Semarnya. Dimas, Laura. Iya Kang terjadi. Lawan Ji. Lawan Kang. Gening Gatot Kaca hirup deui maneh. Lain anjeun wae anu 1000 kali paeh sapoe sabeugi hirup teh kaula oge. Bener? Iya. Iya. Nah, tina naon? Cing aya langkungna tinu eta. Gatot Kaca. Hebat. Rasakeun setia. Ieu suti jadi tajong likang ngalepak teh emut di bumi Allah. Gatot Kaca. Sia. Cing, teangan leuwih da eta. Majolornya. Aduh sia. Beres. Paeh ya. Paeh. Wah.
Buruk ke ngagolek. Ngagolek. Sia. Ngalung. Si Sutija pae nya. Ngalung. Ngalungsa. Manjil. Si Sutija pae. Iya. Ngalungsa regulan tuh. Pae Sutija. Pae. Tah. Mun urang mah ngajedog ge atuh nya euy. Amun urang mah cicing Atoh juragan banyu. Pae. Kah. Aduh. Lain we foto. Sia. Kresna lungsur ti awang-awang. Tenang Sutija. Moal aya nu bisa nenyo ka ama sahabayoge. Bujeng hingga wujud. Sora ama moal anu ngadengieun lintang ti hidup serangan. Waras kemarin jati-jati itu makan waras Waluya. Kemang cangkok Wijaya Kusuma, kemang cangkok Wijaya. Jangan. Aduh. Udah. Sama. Wani kene. Wantun lawan ama di satu kang hidup. Sia. Sok ditantayungan ku ama Sutija. Moal sabaka bisa melaan jadi anak lintang ti kaula sang ku bapana. Moal aya nu nenyo ka aing sahabayoge. Bujeng hingga wujud sanajan kana sora moal anu ningali. Moal anu leuwih ti aing ilmu. Naon yang? Aing narada nepi ka dianggap remeh ku Kresna. Dianggap sepele. Pajarkeun teh cenah moal aya nu nenyo, moal anu ngadengieun kana sora puguh da aing teh mata peda. Pabuni-buni nyumput Kresna jeung aing. Sia hayangnya. Lawan Sutija. Cing ge sahaya. Moal sabaka bisa melaan hidup lintang ti ama ieu sahaya. Tu geuning buni aing eta. Bujeng hingga kana wujud aing sora ge moal teu kadenge. Lawan kasep lawan. Pitang tayungan ku ama. Sok. Buni aing geuning Kresna. Leres mah. Fajar moal leuwih ti aing ilmu teh. Masih cara aing. Lain, wayah kita biji somong teh sararea. Beli ada ragu mah. Eta si narada membake jeung wae leuwih ti aing teh. Ci kanjeng aing pabudi-budi nyukut sia. Dilawan deui kolot. Lawan Gatot Kaca. Ieu saya moal sarua bisa melaan hidup lintang ti eyang. Lawan ieu dihareup teh nyawa sahaya. Lawan Kasep. Tu geuning buni aing sia. Lawan Gatot Kaca. Sok nepi ka bawah mana? Ieu aing saha sok Kasep lawan. Nah hujan gitu. Lawan Gatot Kaca lawan. Tuh. Diara ragu. Ceuk aing oge. Sararo Nu matak moal anu leuwih ti aing sia. tenang. Nepi ka sombong gitu bapak aing. Lain daripada ada ragu. Aing sia. Lawan anu, lain lawan-lawan ieu saha dihareupnya. Lawan ieu saha dihareup. Lawan su wa nang tayungan ieu saha? Na sia teh meuni maksa. Nu gelo sia teh heuh nuhun nya. Burukan buni bersena. Ai sudah teh ai teh sakti bete dia teh jawab teh euy. Duh ampun. Sok sia, maju.
Bro kurang suatu. urat batu pisan sia. Aduh. Boga ilmu naon si Gatot Kaca eta. Sutija anak. Moal bakal bisa melaan lintang ti abad. Waras tu jati-jati tu makaning waras oya. Kemang cangkok hija kusuma, kemang cangkok hija ba. Sager. Aduh. Aduh, abong aing teu katenyo. Waras berjati-jati tu makaning waras oya. Kemang cangkok hija kusuma, kemang cangkok hija war. Sager. Nepi ka kitu-kituna. Modal. Malah pasti. Omok. Sia. Amok. Ngelawan euy. Oh benar kan? Jurigna meureun. Jurig sia. Ngalemutanana. Heuh ingat. Naon diangkat. Ngau Bang Bungju. Dahsyat. Wabok. Simet bre. Sia. Wah. Duh, hos. Cek deh. Kali. Saya ơi. Sia ni bro. Ingan sia. Nah, sia teh. Jauh-jauh. Pupuh ting. Semoga dosa di sini. Kan dulu ya kena irung. Bapak pocong. Be abong aing teu katenyo. Celek we si Gatot Kaca heupeun aing. Waras tu jati-jati tu makaning waras we kemang cangkok hija kusuma, kemang cangkok hija war. Cager, we. Kemang cangkok hija kusuma, kemang cangkok hija war. Cager. Terus jiga. Lah, jiga. Tuman. Eta pipiluan wae. Nah, usah deh. Nah, cuma kayak nunggu. Itu lain-lain Takang Semar, iya no, tadi. Sauran kuah. Naon akan? Kaulah kena lungtik. Ngadalangan Sutija sumuhun ai sorana mahawar-hawar ngan kaula teh wujudna belah mana eta mangkeluk apa kaula opalai uninga hayang apa mangga ka dieu teras ka dieu tameng ko teras ka majang ka dieu teras heuh palai uninga Cing, makanya. Hoduh. Nepi kaki itu ieu kalakuan Kresna. Punten. Tuh. Kalakan duduk ke tengah malam-malam. Terus tuh gelo we si dawala.
sugan kudu katenyo aing. Dan kaca. Waduh gua. Tenggelan deui anak aing sok. Nah gua bet. Bangsa. Sager setia. Aduh. Ama. Kali ulik. Ayo. Maju siap berjalan. Gebukan deui anak aing. Wa ampun wa. Ongko saur gua tina baya pamilepatna. Kurang ajar sia. Hayo gebukan deui anak aing. Gas. Sok dulu siap aja. Sarah. Hei. Ali gitu. Ngegel si goblok. Hayo kebuka dia anak aing. Saya buat banget. Harapan bapak nak tasibun aja. Lawan Sutija. Aing dek ngabasmi bapak-bapana. Si Yudhistira, si Bima, si Arjuna, si Nakula, si Sadewa. Utang pati barbar. Sahaya Raka Batara Rai nuju naon dia? Keur lalajo. Nonton naon? Lalajo nu ngadukeun budak. Nah, saha ngadukeun budak? Ditinggal kita tadi teh cakah ciki. Lintang ti salira. Oh, dianggap ngadukeun budak. Nya memang lalajo bari jeung teu misah eta hukumna ngadukeun. Lain ngadukeun nya akana. Oi melaan anak. Upami melaan anak mah da Gatot Kaca teh putrana Bima. Sarua anak keneh kaula. Sabab Bima lanceuk kaula. Keun ayeuna mah urang pecakan budak jeung budak kolot jeung golotna urang arung jiwa koina. Ayo sia turun buru-buru turun. Ayo. Mangga Kakang Semar mangga. Arjuna. Kaula nun. Yang tong dipisah. Hampura kasih. Gedekeun hampura. Kasang tukang na kresna pangna kitu teh melaan urang geusina mah. Sabab ieu cakra teu bisa kaluar. Jadi temahna nyeredkeun getih geura urang ubaran. Bisi teu percaya. Hei cakra. Waras tu jati-jati tu makanin waras oh ya. Cager aja. Aduh. Tuh tinggal. Aduh. Gimana ya kaula ya? Aduh, Raka Batara ya. Ya ye. Nah ya di dia. Sadaya-daya hampir we kaula taruh. Kresna. Ya, saha nu ngadukeun anjeun? Oh, si Sutija. Yakin Gatot Kaca teu salah? Oh, henteu. Tinggal itu. Bisa. Aduh. Punten eyang. Gatot Kaca bawa ke dia. Alat jangan bentangan tek-tekan suku genteng blokeun wa. Pada disik-sikin wa saya. Lain sih eta. Lain teh jauh itu. Ai sia atuh naon adon es. Duh goblok. Aduh. Ai sarena totoan. Deuh teuing anak ing Gatot Kaca hampura wa kasep. Waduh wa. Hampura. Sadaya-daya sawangsuna wa. Nah, ieu anak-anakan hudang sia. Aduh. Sadaya-daya Rama teh waji oge eyang. Benar sia rumasa kana kasalahan. Nepi ka aing diadukeun. Lancip aing sia nepi ka terlibat. Nah, kabina-bina teuing anak menak teh. Heuy.
rumaos kana kalepatan kaula nun bener sia sajumlah barang anu dilarang ti tonawaru ditarimana ku maneh leres kaula nun bener yen si Kebo Ijo teh di aku jadi warga negara terjutisna leres buru-buru balik teh buru-buru mangga kaula nun Gatot Kaca hampura akang sawang Sunda Kang tah kahayang teh kitu jeung dulur ngacu silih asuh teh buktikeun ampir-ampiran dewa diabuk ku hiji kolot tak kumaha sakitu cing jadi eunteng ieu kajadian anguran pek saling pajukeun jeung dulur ulah saling benci tina soal nu kitu jadi papasean ya itu saling hapunten kitu mah ayeuna mah bagja ka dewekna ge senang jadi yakin dari makana kesalahan rumaos kaula nun hampura akang Gatot Kaca ama oge eyang ti sawarga paman putra rumaos kana kalepatan mangga bade disiksik mah dicacak di walang-walang kalayan Kebo Ijo anu sasatna palai merdeka di negara Pringgandani bade disangakeun ku akang memang akang teh loba kaoso ku eta jelema oh atuh pemi kitu macarana ya selamat akhirna mah Alhamdulillah ya da eueuh deui carana lintang ti musyawarah mufakat saling hampura karena oge saling hampura ulah saling benci pokokna mah jangan ada benci di antara kita lah laras oh ya rupina ti akang saparakan saromongan Giri Harja tilu nepangan pamiarsa urang cekapkeun heula we dugi ka dieu menawi aya waktos kapayun tiasa tepang deui kalayan salamet anu nongton salamet nu ditongton salamet nu ngadangukeun ti akang saparakan sapamios sanes teu sono pamitan sanes bosenan ieu lalampahan urang pungkas ku kemang tinetik Sinebaran Sari tutup lawang Sugata